Ya kupingkeun teu kudu loba nguruskeun kana kahirupan batur. Lamun hirup batur katingali maju cukup contoh kahadeana. Lamun hirup batur katingali susah cukup jadikeun pelajaran keur urang. Hadean hirup urang sorangan ulang nguruskeun hirup batur eta kunci hirup tenang nya. Sakapeung hirup teh hayang siga kitu hayang siga kieu kabita ku perkara nu aya di diri batur. Padahal hirup nu sabenerna mah hirup nu keur dilakonan ku urang jeung kahirupan nu bakal disanghareupan nya. Hirup ulah nuturkeun kahayang, tapi kahayang nu kudu nuturkeun hirup. Gaya hirup kudu sesuai kemampuan. Mun eueuh ulah dipaksakeun, tong nyiksa diri sorangan saukur hayang katingali ku batur nya. Hirup mah ukur 3 waktu kamari ayeuna jeung isukan. Kamari jadikeun eunteng pikeun hirup urang leuwih hade kahareupna nya kitu. Ayeuna nu keur dilakonan kudu dileuwihan halus tibatan kamari. Nah isukan urang teu apal bakal kumaha, nu pasti urang ulah eureun ngadoa jeung usaha dina ngalakonan hirup urang tah sakitu.